Dipandang Aa juga pandang Neng. Dilihat subhanallah alhamdulillah. Neng dicubit Aa atau ditoel? Dicibit. Subhanallah alhamdulillah. Tali ikatan yang tentunya hari ini sudah menjadi kenyataan. Ananda, Dimas beserta Neng Is, hari ini adalah hari kalian berdua. Insya Allah bahtera rumah tangga akan segera kalian arungi. Namun dalam hal ini kita jangan lupa pada ibunda. Untuk itu disilahkan untuk kalian berdiri. Berdiri sayang. Iya. Beberapa langkah kunjungi ibu masing-masing. Aa ke sana, Neng ke sini. Berdiri dulu sayang. Pandang sejenak mama. Pandanglah mama sejenak. Anaking Kasep Dimas gelis Neng Iis. Sakali deui dinten ieu bager dinten anu hidep. Rahayu bakal katimu mun aya restu tinu janten ibu, kabagjaan bakal kapendak dina rumah tangga mun aya doa tinu janten bapak ku anjeun. Hidep moal aya gumelar ke alam dunya tanpa syariatna mamah jeung bapak. Moal can bisa mulangkeun cisusu indung Kasep bager anaking. Tapi teu kitu dina dinten ieu mangpang meungpeung aya payunan salira, geura cepeng panangana, geura sumujud, geura sungkem. Bismillahirrahmanirrahim. Mama sembahkeun abdi lahir sareng batin. Abdi hapunten tina sagarupi kaluputan kalepatan abdi dina dinten ieu sejamiang rumah tangga, hapunten lahir batin sakali deui. Abdi teu acan tiasa mulang tarima kasalira. Doakeun abdi mugia rumah tangga abdi salamina aya dina panjang yuswa, panjang jodoh, gampil milik rezekina. Cekap bager dirangkul mamahna harewoskeun kana cepil mamah Neng, diharewoskeun kana cepil mamah. Mama ya abdi Dimas Iis putra salira. Doakeun abdi mamah teh sesah ku abdi, repot ku abdi dinten ieu bade rumah tangga. Bral anaking geramiang. Sabelah deui sapali deui dirangkulna, sapali deui subhanallah alhamdulillah. Cekap disun keningnya, dikecup keningna mama, kecup dikecup keningnya. Jung bager sing panjang natar lalakon. Muga ulah kasmaran dicaritain. Mangga Neng ngalih ke apa? Oge sami apa tos sakitu kasepuhanana, cepeng panangana, bager sungkem ka bapak. Cekap bager dirangkul bapakna, bapak teh sesah ku abdi, repot ku abdi, hapunten dinten ieu abdi sejamiang rumah tangga. Mugia bapak sing damang sing sehat salamina, doakeun abdi mugia rumah tangga ayeuna kabagjaan lahir batin. Kasep geulis jimat bapak lahir jeung batin, jung geus wancina hidep miang rumah tangga. Didoakeun pisan hampura bisi bapak sok nyarekan ngagegerkeun eta lain hewa lain geuleuh, tapi hidep hayangnya di jalma anu sampurna anu bahagia. Alhamdulillah. Cekap Pak disun taarna Pak disun kecup keningnya, dikecup keningnya. Alhamdulillah kecup kebahagiaan, dorong doati ibunda dan ramanda sudah selesai. Neng bapak sareng mama aya mah tos janten dua bager bepejeug ulah dibeda-beda, ulah diwilah-wilah. Neng ngabujeng ka mamah ti jambar, oge ngabujeng ka mamah ti Neng Iis. Mangga bager prak samikeun hormat tilawat ka ingkang ibu. Mangga Neng ngabujeng ka mamah di jambar anaking Neng Iis tah. Ya dipegang dulu sama nya, kita sungkeman dulu ka mamah. Oke sungkeman ka mamah ka dieu nya cu sok sanaos. Insyaallah mantena nampi pisan mamah. Ya abdi parantos janten putra mamah. Abdi nyuhunkeun ditampi ku mamah sareng sadaya kulawargi, mudah-mudahan dina rumah tangga abdi ku aya dina panampian sadayana
sing ngajantenkeun motivasi kanggo abdi dina kahirupan anu bakal datang. Kasep gelis anaking babangkeut ku mamah ditampi pisan cu. Insya Allah dirawu dipangku hayu urang hirup babarengan urang ngahontal kasampurnaan hirup dina rumah tangga bral anaking cekap dirangkul bagir mamahna. Alhamdulillahirabbil alamin. Dimas tos bager cekap dirangkul nah gitu subhanallah. Alhamdulillah dikecup keningnya mamah Dimas dikecup ku mamah. Iya subhanallah alhamdulillah. Ngalih ka bapak sami bapak ieu bade masihan amanat ka salira putrana nu dipikanya dipikawas dipikasih ayeuna janten milik salira. Bapak abdi bade rumah tangga tuduhkeun abdi papatahan kana jalan anu sae rumah tangga mugia jalan rumah tangga abdi henteu mendak jalan anu poekeun aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Duh bapak abdi hapunten lahir jeung batin ampunan anu kasuhun doa anu utami cekap bager nampi amanah ti ramah nasi neng si cantik si gelis. Alhamdulillah hidup ditampi pisan mugia hidup sing janten imam anu sae subhanallah alhamdulillah.